bisi sangsara keur meukeur urang ge sangsaranya. Ya Allah ya. Musim berit buatkeun teh ka alam makaya teh ya. Dasar nasib si miskin makaya ge beak ku berit. Gusti nu Agung. Allahu Akbar. Beak Akang, ieu ku berit. keur naon di dieu? Tuh tinggalinyi urang teh makaya teh geus 3 kali ayeuna. Ku berit we beak terus ya Allah. Heueuh nya Kang, kumaha atuh? Ari geus kieu. Lapur pisan nyi ieu mah. Komo lamun diantepkeun meureunna. Nasib si miskin teh kieu hungkul nyi. Urang teh Gusti nu Agung. Heueuh meureun Kang. Kumaha deui sabar we meureun da meureun lain urang hungkul ieu teh. Pare kawas kieu teh geuninganna. Dasar si monyong turang ajar. Panya teh berit teh ngan saukur di kantor hungkul. Di sawah ge geuning loba berit teh. Heueuh, lain Akang. Ari Akang lempoan si Lilis teh, ari si Lilis ka mana nya? Aduh, ka Akang mah tadi ge di dieu di sawah. Eueuh budak teh. Nyata atuh lah. Geuningan aya di dieu ge. Eueuh gunana. Kumaha deui atuh Kang meureunna rek di kitu-kitu ge adi nyai eta teh. Ari cicing di ditu bisi ditelantarkeun karunya. Bisi sangsara keur meukeur urang ge sangsaranya. Eta mah meureunna di ditu ke si Lilis tambah sangsara. Joli ayeuna ka dieu makin sangsara atuh urang teh meureun. Heuh dari ngaran-ngaran kahirupan mah pan Kang meureun berputar atuh sugan we susuganan. Itu aya budak teh mawa rejeki ka dieu teh ngajurung ka urang. Lain mau rezeki nyi mau masalah nu aya ge. Tong kitu Kang. Boang ke mapa kokolot teh manehnana anu nulung urang teh. Ayeuna geura lamun cicing di ditu jeung bapa da puguh geuninganan kawas kitu. Nyakeun bae di dieu jeung urang babarengan meureunnan kitu nya. Bisi jaganing baring urang kolot. Aya meureun anu nyeusehan-nyeusehan wae mah. Biraha ku ari dipikanya aku urang mah manehnana teu maliknya ahong. Teh ge mudah-mudahan walaupun hate mah da keukeuh urang mah teu setuju main di dieu teh lah. Teresep kudang danana oge teu teresep. Heueuh kan bae Kang urang lalaunane papatahan ku urang bingbing ku urang piraha ku meureun teu ngawaro. Nyi dirubah teh lamun leutik keneh budak keneh masih bisa meureun diomekeun. Ari geus kitu nyari kumaha. Panguran mah ngocai ka itu yang nginum. Lah atuh mun ku nyalira we Kang uih heula. Ampun. Tapi lagi kadinya aku salaki dirita. Gusti nu Agung. Heueuh nya entos atuh kelanya antosan heula. Punya dipangnyenakeun cah ieu. Da aing mas teu panuju eta si Lilis aya di dieu teh. Yang kuna naon era ku tatangga. Cenah meureunan si Inyong. Boga dulur kitu patut. Dangdana goreng. Pan era dek teh euy Gusti. Juwet ieu nu aya euy.